La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Urang Sunda kamarana urang Sunda tos hilap kana sinjangna tos hilap kana iketna la ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Bojong jamu jeung kalurahan dua lemur seneng pangajian ngaos moal hasilan lamun seneng bobogohan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Zaman santri parantos tamat ieu dunya tereh kiamat para ustad tos seneng debat tos hilapeun kana cara tobat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin dikacaritakeun di negara Kuar Suriah keur ngayakeun hiji rapat anu mana eta rapat teh keur nyawalakeun yen negara Kuar Suriah hayang ngagedean kakawasan ku hal sakitu sakabeh waladia tamtama dikumpulkeun di negara anu jadi raja nyata Raden Sukajati anu jadi patihna nyaeta Raden Cakrabuana
para hadirin, ieu kaula nyatana Raja Sukajadi anu ngawasa dina negara Guarsu. Walak dia tamtama singkir. Nyangga semah pangabatos ama nah aya pikir sarau ama ngersakeun nganggentraan ka tuang putra diterima sok tiup kapinodama ama kumaha tuang ibu cager. Alhamdulillah tuang ibu nuju ayat dina ginanjar kawilujengan syukur. Di mana cepat jeung dawala di pengker semah pangabatos aja ditanya kemana si Dawa dibongkar. Aduh ada yang aduh si Dawa lama aduh nuju kamu sibahan naon eta aduh pada itu dicadang ka Mantri Sunat. Nah aku naon make dibawa ka Mantri Sunat eta si Dawa lama apa bumi abdi teh tetanggaan di Krana ari rana keur mandi jeung eta si Dawa lama noong ai keur noong teu nyangka suku nu katuhuna nojar sayang engang adunya puguh jimatna teh digemrong ku engang ya alhamdulillah aya teh di Canaka Mantri Sunat duka aduh khawatos bisa aduh cilaka gede atuh mang margi benang jimat eta mah sigana mah moal daekeun hirup deui aduh bidoana bidoana yang akan semah pangabartosun diterima bejana kamu sebahan gede terus kuring nah atuh eta lumpang ngagiak ieu mah biasa we kusiman ku tongo mun zaman ayeuna mah nya lumayan ari ageungna mah ageung teuing mun ayeuna mah ageungan sageung gedang ieu teh kita rada borak kita gitu aduh pilu anak we pamugi hei penonton pamugi iya gedang cing alitan amin jadi ieu nu maksud ngumpulkeun andika kabeh teh kaula teh nyatana arek ngagedian wilayah kakawasan kerajaan Guarsu anu maksud jeung tujuan kaula nyaeta negara Guarsurya sing bener-bener jadi negara anu ngaguar ilmu nu maha kawasa ku kituna aran di KKB sing jadi
pejuang-pejuang dina agama Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ku hal sakitu beral gerak niat